Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung. Nyaeta para mitra sadaya sanes katuna acara nu katuna margi kamari dongeng palentos tamat. Ayeuna bade ngabantun carios engal judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang. Para mitra kaum dangu, kamari Mang Jaya namatkeun dongeng nu ti payun. Ayeuna bade medar atanapi bade ngahanca carios engal. Judulna nyaeta Dedemit Guha Sancang. Tuh geus dedemit deui cenah dongeng teh Mang Jaya teu puguh teh. Bangsa dedemit dasar dongeng bohong memang leres para wargi namina ge dongeng. Ulah tuluy dar cenah teh. Duh cenah ieu kada demit ieu cenah ieu na minta tulung teh pupuguh teh. Teu aya bari tulung kada demit. Ieu namanya dongeng aya ukur dongengna atuh. Aduh ampun Gusti. Mun tulung mah para wargi urang teh nandakan Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun bumi langit sareng seusina sadaya. Teu aya deui angin mantenna nu nyiptakeun janten anu kagungan sagala nu kagungan ayeuna mah itu nu ayeuna ieu nu ayeuna nu mawi urang nyuhun teh ka mantenna kitu para wargi. Janten teu aya deui nu nyiptakeun angin mantenna. Teu deui angin mantenna nu nyiptakeun janten anu kagungan sagala nu kagungan ayeuna mah itu nu ayeuna ieu nu ayeuna nu mawi urang nyuhun teh ka mantenna kitu para wargi. Janten teu aya deui nu nyiptakeun angin mantenna. Urang mah nuhunkeun teh kanu nyiptakeun, kanu midamelna. Ulah urang mementa kanu sanes midamelna, sesah atuh para kumaha dipasikeunana. We teu ngarti lieur kitu. Tapi lamun urang nyuhunkeun kanu ngadamelna mah gampil. Gampil tapi urang kedah daria dina ngoning urang ngedana ka mantenna. Bari jeung urang sateuacana urang menta teh nyuhunkeun ade ulah lali sing sakur parentah sareng nu dilarangna ku urang kedah leres-leres dilaksanakeun sing sakur parentahna atuh nu dilarangna leres-leres ku urang ditebihan kitu para wargi sadaya. Mangga ge sabada kitu mah urang teh bade nyuhunkeun nedage insyaallah para wargi tangtos insyaallah dikabul. Mangga tergantung kariku mah urang na bae. Ai urang na tara deukeut, urang na ngajauhan bae. Atuh salilana urang mah cenah nukang nongong terus hiji waktu make menta. Atuh panginten santeuna para mitra sadaya. Santeuna we. Rek kumaha bisa tepina pamenta urang lamun urang nukang nongong kitu. Namun upami urang madep mah nepi pamenta urang. Insyaallah mangga. Ieu para wargi dongeng Uwa Tatang ngawitan pisan Mang Jaya ngadongeng ieu kudu ieu heula ieu cenah ieu naon teh aya kalimat-kalimat bangsa urang Sunda ya. Urang Sunda kalimat urang Sunda para wargi carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng mung sakadar karangan pilih nu kasabitna mika sebat tempat hapunten sanes dihaja ieu mah rupina kaleresan wungkul. Ari dongeng teh dihade-hade sangkan saya dialus-alus sangkan payus direka-reka malarasi. Pun ampun ka sangrumohun hampura paparama. Nu ngajaga di sagara nu ngancik di sirah cai. Sampurasun kanu ngancik di mumungang gunung amit kanu ngagugeuh di pasir nini kakirahong nu tungon di gunung bohong. Banyu resmi Pamagersari Sumedang nu ngarang-rangan. Dayeuh Bandung harika nanang huyung Cigapunung nareret katebeh kaler Cisadane nunyang ngaler Cimaniri semunga geuri Cimanuk ngahruh taringgul batu ahong deui mega cihunga bisiniku mega cula badak bisi kadupak ulah aya tunggul kahuru catang karumpak amit kanu ticai anu geusan mandi ti darat di pasampangan. Ulah amit mun ka para karuhun agungna kanu murbang alam beurang peuting jembarna ka para karamat sainung anu ngandung ka bapa nu ngayun. Sampurasun kanini genol jeung aki genol pangmegatkeun ku jampe pamegat. Kapegat ku catang malang katutup ku halimun menung ulah jadi tunggul sirungan ulah jadi cutang catang supara.
Gerenyem nini kerenyem aki kerenyem mapatkeun aji agem-agem. Harita teh munah kayu munah batu munah segala salah saat baruang sasalad baruak rai nying rai kasoran ku badanang siang ngaluntakeun para insan balang siar kipayah ujalan aka tareka sewang-sewang. Aya oge para mitra di antarana insan boga tujuan hayang untung tina enteng teu merhitungkeun kana balukarna hirup engke di akhir. Sigana teh tok badak tok maung teu keung nyorang leuweung teu risi mapai leuwi. Ati gilig gede hate kari kumaha behna rek hirup neut paehos hiji itikad anu geus leungit tina kaimanan ku pangajak hawa idadil latnatul. Nekad kajen nyeri sakarat batan malarat kitu sotenan para mitra keur salah saurang insan nu ingkar tina kaimanan ngagambarkeun hirupna dina ieu carita dedemit ku hasanca. Atur punten langkung cipayun kasugri para mitra nu micinta kana ieu dongeng dina judul Dedemit Gua Sancang. Bok bilih di antawis para mitra aya nu kasabit nami nuju alit. Atu kasindir lakuning perlampahan dina ieu carios kasebat tadi. Hatur punten sakalede khususna ti watatang anu kagungan hak cipta kalih anu bidangkeun dongeng Mang Jaya. Sanes ngahaja ngagamarkeun para mitra imah mung sakedar dongeng nu teu aya kaitanana sareng para mitra. Itu bubukan lagi meni panjang bubukan lagi da urang mah loba carita cenah adaiku carita gorengku carita dasar tukang ngomong dipanjang-panjang ingat dongengna rek iraha cenah teh salse pineh we salse ngadongeng para wargi kena waktos lah keun dongengna judulna Dedemit Gua Sancang. Tadi parantos digamarkeun aya di antara insan anu boga tujuan hayang untung tina enteng teu merhitungkeun kana balukar hirup engke di akhir. Ieu para mitra sadaya, dugi ka antukna tunggu lirarut jatang dirumpak. Kumaha akibatna ka jalmi model kieu? Kumaha geletuk batuna kecebur caina terhadap ka jalmi model kieu? Tangtos engke kagambar dina ieu dongeng. Janten ngadangukeun ieu dongeng mudah-mudahan aya mangfaatna sasieureun sabenyeureun. Mana nu kudu dicontoh ku urang, mana nu pikeun pieunteugeun, ieu mah mangga jangakeun ka para wargi sadaya, mudah-mudahan tiasa kangge bahan lenyepanin. Mangga para wargi. Urang sami-sami Bandungan kumaha jujutan ieu carios nu kasebat tadi. Kacaturkeun para wargi. Di hiji padusunan atanapi palemburan nu dikikis ku pasir-pasir kalingkung ku pagunungan. Sabudeur eta tempat harieum pinuh ku kayaning tatangkalan. Angin ngahilibir nebak sagala dangdaunan, pucuk awi ting perenoy ting gareret padu jeung baturna, barang bang kalapa ting arulang mun ditelek-telek ti kajauhan lir jalma nu keur gugupai. Harita bada asar, angin sore ngadalingding muraikeun sorat tongerek mata kelar mata paas, nimbulkeun nyeredetna hate rus ras kana diri pribadi nu keur ngancik dina sagara prihatin. Manuk-manuk ricit bari tingkeleber dina dahan petangkalan, cangkurileung jeung saeran patemalan bangun cerewen, ungkut-ungkut mawa ngalulungkut, sirit uncuy ngagelik, mata ketir asa deukeut kana aponok hati. Manuk kuntul jeung manyar tinggarapak dina luhur pucuk awi taksiran rek ngarampih da puguh mangsa peuting geus rek nganci. Kitu we na kapungkur mah aya sisindiran. Ungkut-ungkut 7 likur tumila 18 isuk-isuk ngangkep tuur mikiran harga beas. Namun alhamdulillah ayeuna mah nagara urang parantos maju. Anu kapungkur beas kudu ngantai geus teu kudu kari aya duitna bae jeung teu dibanding-bandingkeun teu sabaraha maha harga beas. Mun patani we nu da repot. Ya kayang patani mah mahal beas teh atuh. Cek aya nu ieu nu gawe murah jadi mana itu tuju ieu teh parantos dugi kana titik didinya antawis anu hoyong sareng anu bade ngical, antawis anu meuli sareng anu bade ngical margi aya teorina. Jelas aya teorina dugi ka harga sakitu teh aya teorina. Janten eta parantos batu turun ke signa kitu. Janten terus teh aya deui ungkut-ungkut 7 likur tumila 18 tumila parantos teh aya. Hiji buktos yen kasehatan kabersekaan bangsa urang parantos majen. Loba heula loba tumila ayeuna mah tumila teh leungit. Neangan keur ubar ge hese ceuk paribasana.
yang ubar tumila terubar hese ayeuna para wargi ieu teh nganakeun yang kabersihan parantos aya kamajenganana berseka hirup bangsa urang terus ajen kasehatanana langkung ningkat ieu teh daya sanes kumargi urang hartos nama dipimpin ku bapak pimpinan anu leres-leres tiasa ngaheuyeuh dayeuh ngolah negara gitu para wargi mangga urang teraskeun geus teu matak aneh kaayaan di pakampungan lamun geus nyedak kawan Cimadri sabudeurna geus cara neom poe ku hieumna tatangkalan anareup Batara Surya nu geus malibir kana sela-sela gunung ti tebeh kulon sabudeur madhab camedeb katireuy ku beleg-begna mangsa peuting cika-cika rabeng kaluar tina rurungkunan ciang-ciang jeung gaang geus mimiti reang nyedak ka peutingnakeun ditumu ku keureleungna sora lonok mawa keueung sora bangkong jeung bancet geus lain caturkeuneun puguheun tempatna ngampe ka pasawahan hawar-hawar kadenge sora budak ceurik ngadingdiut kaselang ku sora nu batuk juga jego cahaya lampu celak-celak moncor tina bilik imah nu carang malah aya oge di hiji imah sora lalaki ambak-ambakan tebu-pubuh ngado nyarekan kadoma dumeh gandeng bae beberelean hayang nyatu kitu polahna jalma-jalma di pakampungan dina mangsa nying hareupan peuting nu sepi jemput lamun geus berai beurang pada lunta nyiar kipaya nu init ka sawah geus teu mikirkeun kana tiris ku cireunyi henteu sungkan ancrum kana kotakan sawah teu aral teu subaha ngingetkeun boga ibadaheun anak jeung pamajikan nu reka palasar pon kitu deui geus ting araleut ngabengkot naranggung dagangan anu kuli geus ting garedig inggis kabeurangan kitu umumna hirup manusia sapopoe para mitra sadaya kocapkeun saurang lalaki katelah Usman boga pamajikan katelah nyinoneng demi pakasaban Usman henteu matuh sakapeung sok milu buburuh macul sakapeung milu jadi kuli laden kitu jeung kitu bae hirupna Usman sedeng dina adat jeung basana goreng naker kasasaha teu weleh sia aing geus puguh ka pamajikan mah lamun aya kakeuheu tara ieu ngareret ka tatangan nu deukeut gawena teu sirikna unggal poe dor dar papaseaan tina urusan kahirupan hongkohan pamajikanana boga sifat panas barang teu kaop tatanggana barang beuli naon rupa sok terus ngeceblek we para mitra ngeceblek di para mitra kahareupeun anu jadi salaki matak nimulkeun panasna pikiran atuh der jadi buah catur papaseaan kadangkala keur nyinoneng sok punung kanu jadi kolot tapi ukur sapoe dua poe geus balik deui ka imah majarkeun teh pasea anjing cenah dina hiji poe parang Usman teu balang siar malah harita keur ngadangais budak anu bungsu kira umur 2 tahun diais ku samping kebat geus rarawing sisina awak Usman dibubuligir teu di kaos-kaos acan sedang calana sontog hideung geus belel nyaan hirupa heureut pakeun pungsat bahan teh lain babasaan karanapan pisan ku Usman dina waktu harita ari anak ngadereh del para mitra geus boga 5 urang aya can aya nu tawakal waktu Usman keur luntang lantung diburuan bari ngangais budak punceng hisa urang lalaki tengah tubuh lempang meninggal geding bangun anu rurusuhan si horeng pamana katelah Mang Elom ngahaja rek nginjem sunung keur ngalasuluh ka gunung kunaon budak ge diais wae euy teu hareng mah ceuk Mang Elom bari ngarampat tarang budak nu keur sare dina aisan teu mang biasa we lah sok datang rungsing rek ka mana tuh mang aja kadieunya eta perlu nama rek nginjem sunung sugan padang isukan rek ngalasuluh ka gunung itu gaya sunung anu sabelahna pocat dipadake ngagotong tatapakan ku barudak tuh ngangurus sunung maju di bibir yap ka jero heula tuh mang temal Usman bari ngalacat unga dituturkeun ku Mang Elom diuk mah dina babalean nu diamparan ku samak salancar ari Usman harita nyarekeun budak di kamar nu teu lila guru tak nyampeurkeun gek diuk ning hareupan pamana bari nunda ududung ka mana ari nung budak teu katingali-tingali euy jeung meuni asa sarimpe kieu ceuk Mang Elom bari ngarongkong wadah ududeun rek ngaroko
ingka los namang dati isuk-isuk ke candatan duka kagirang kakolotna duka kalancekna sagitu na deui lah balik-balik kanan aya di imah sok rawing ceuli kurima rawing daun ceuli mang tembal Usman rada humandeuar bangun singah ngomong rawing ceuli kumaha hari laing batur maresep riung mumpulung jeung anak pamajikan hari laing pamajikan eueuh teh siga nu atoh geuninganan tari aya di imah teh sok remen ngadatangkeun pipasaeun wae mang itu teh ieu teh wah pokona mah rupa-rupa pi omongeun teh beuki ka dieu asa beuki rewel gawe juda jadeun lamun ngomong sok hayang meunang sorangan diomongan babarinya ngangang malah wani nyebutkeun lalaki eueuh guam lalaki ku euleun jeung rea-rea deui basa nu watak ngadatangkeun pinapsueun teu kitu sok dagang tutut we jeung aseupan mah gawena teh cek Usman ngomongkeun nu jadi pamajikan di geuning eta aya karajinan make dagang tutut jeung aseupan sagala resep ari kitu mah kasebut awewe rapekan mah awewe binangkit geus bisa mantu-mantu kana karipu nu jadi salaki nya lamun dagang tutut jeung aseupan nu sabenerna mah kukuring mah diomongkeun gorengna mang ieu mah disebut dagang tutut jeung aseupan teh bibir we nyungcung bari budi mani baketut haseum kitu nari laing yo matak pikaseureun bae ngomong teh ilaing mah panyandewek mah nya we pamajikan ilaing dagang tutut jeung aseupan boroku dewek dipuji soreng nyungcung we bibirna nya cek Mang Elom ngadak-ngadak neunah seuri samala Usman ge rada ngapalieur hatena mah manehna ge hayang seuri lah lamun seuk boga duit keur nyerahkeun diserahkeun mang dikokohot ge teu guna-guna kasebut rumah tangga awet rajet keun ari kitu malah sugan ku kuringna moal ngarasa ruda teuing kana hate kamanehna bebas sugan manehna papanggih jeung kasenangan rumah tangga jeung kuring mah kieu jeung kieu wae geuninganan dirasa-rasakeun teh isuk rahu sore rahu saumur-umur digugulung ku kabingung kasusah eueuh kendatna kalah budak we meuli rayap cek Usman bangun seungah naker ye ulah nepi ka papegatan euy sing karunya ka barudak mangkaning barudak can aya nu tawakal ke kumaha barudak akhirna jadi bacacar sedang budak teh merlukeun bimbingan teu jadi inung bapa kari-kari ilaing aya pikiran kitu rek nyerahkeun pamajikan dosa temenan lamun ceuk barudak ilaing teu kaurus cacakan ayeuna ge masih keneh kaaping ku inung bapana sakieu komo papisah meureun cenah eta rumah tangga ilaing dina waktu ieu keur prihatin atawa teu waleh susah jeung susah keun bae sing aya kasabaran dari soal kasusah mah tong boro ilaing sanajan emang jeung sakumna manusia ge teu waleh aya we kasusah mah ngan dina kasusah eta rupa-rupa sifat jalma mah ulah sok kono karepan komo ilaing mah murah keneh tanaga masih keneh bedas lengkah masih keneh panjang nah heureuh teuing pikiran dadunya teh henteu sarubak daun kelor atuh keune wayahna ulah kapalangnya sabar ayeuna ilaing keur hirup prihatin tapi sahanunya ho isuk jaganing geto isuk baring supagi ilaing diparengkeun boga jalan kahirupan anu bisa nyubengamakeun ka anak pamajikan cek Mang Elom ngageletis ngomongan Usman anu keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk sakumaha nu kauninga para mitra sadaya Mang Elom ngageletis ngomongan Usman nu keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk nya ikeur kuring mah kitu mang ngan inung budak mah nu disebutkeun kudu sabar teh ih kalah kamun cereng pokna teh heueuh beuteung ku kurubukan barudak reang moal kalis ku sabar jadi tungtung nama asa kolem kana pipikiran ge mang ari kuring rek ngadaptarkeun kana transmigrasi kawas batur inung barudak mugen teu daekeun pok-pokana rek nanahaon los-los kapeuntas di dieu ge teu kurang pikeun usaha mah jeung kuring mah malang kanu jadi inung bapa we mangkani geus karolot ongko ngan kitu ingetan inung budak mah anu dipake dasar teh melang ku inung bapana cenah kitu tahu madak naon adu milu transmigrasi ka ditu padi gemor-gemor ke dina radio ge transmigrasi cenah transmigrasi teh pokona mah ieu teh hiji cara sangkan urang bisa hirup merenah we di tempat anyar lantaran cenah dibere tanah urang di ditu damang ge lamun seug tanaga gede keneh mah ini kawas batur ngan ieu tanaga geus hengker boro-boro ngurus lahan aya kana 2-3 hektarna
sakalian ku cerak keceruk di kebon sacang kewok mani geus sering hapranyug teh sirikna bijil kesang tina panon-panon. Hayu hari pamajikan ilaing milu asup kana ieu teteh naon geuning cenah. Nu dianjurkeun ku pamarentah zaman ayeuna teh eta naon asup kabeh cenah. Matak majikan kuring mah henteu mah. Engko ku kuring dicarekeun bae lah sanajan budak geus leuwih ti 3 ge. Pada marawa milik masing-masing sugan. Bener ari pada mawa milik asa teh mah euy. Ngan milik eta di mana jalana lamun teu diikhtiaran ku ilaing kasebut nu jadi bapana. Sedeng ilaing dina waktu kiwari keur ngalumruk teu boga pakasaban nu matu. Sedang batur ge nu boga pakasaban matu arasup kana kabeh. Nu maksud mah sangkan aya kasaimbangan antara kahirupan jeung urusan sajabat ti kitu ngajaga kana kasehatan awewe. Dan hantem-hanteman boga anak mari ripuh atuh. Keur lalaki teu ngarasakeun kana ripuhna ngabere gejelkeun sirah budak. Ngan lalaki mah ngarasakeun ripuh teh keur marabanana jeung keur waragan sakolana. Da moal hade boga anak teu disakolakeun rek jadi naon kena atuh. Lah keun bae mang geus palang ripuh lah. Hari geus kitu mah teu naon-naon. Mang masa kadar ngelingan. Kadar diturut jeung teu mah kumaha ilaing. Nya di mana surung teh euy rek nginjem sapoe isuk mah. Itu dipipir cokot we lah tuh. Ngan rancatanana potong. Keun bae rancatana mah aya di imam mang hayu atuh euy. Mangga mang wayahna we lah. Teu disuguhan cai-cai acan. Keun bae geus da geus ngopi geus naon mang teh. Teh mang elom sanggeus nyokot sundung jadi balik deui ka imahna. Gek Usman diuk dina babalean teu waleh dibarung ku rumahuh narik napas panjang siga nu seunggah hate. Geus kitu gereneng ngomong sorangan. Aing mah rajeun kaungahan kudu jadi paman sorangan ngadon ngeceblek we sugan terek naon. Rek barang bere atau wanita barang gawe. Ieu ngadon los-los kana urusan transmigrasi, los-los kana urusan KB. Dipikir-pikir gablek dulur teh eueuh nu sahulueun. Dulur sorangan kadar itu yo dulur ti pamajikan teu baleg. Eueuh we silih belaanna teh baruga rejeki tingkal lemet sieun dipentaan. Geus puguh nu jadi mitoha mah teu beunang dikoet ku keken. Tong borodaek barang bere ka incu nu di dieu senempo ge jarang. Teu kawas ka incu ti anak nu panggedena meni teu sirikna unggal poe didatangan. Nya ari ka incu aing da eta meureun aing mah kasebut jelema nu eueuh deuleukeunana. Ari ka hayang teh ulah kitu sing sarua we ka ditu incu ka dieu incu. Ulah cucuk panon teuing ngabongkeun aing hirup sangsara. Sakalian paamprok di jalan pasampangan ge. Bari ku aing ditanya nu bener-bener dina nemalan teh tibang kunyem. Lamun teh sieun duraka dibajeng cokorna ku arit ku aing. Lamun aing jaga ning geto baring susuk baring supagi diparengkeun. Boga milik heug nu jadi mitoha atawa di dulur-dulur ti pamajikan kadarieu ruhah rahuh rek barang penta tibatan dipere mah ditongengan ku aing balah. Tabongan manehna eueuh tulungna pisan ka aing. Kalah kahayo ka inung budak ngorojokan teu balig make nyebutkeun keurna naon sagala boga salaki kanu eueuh gadag. Duh. Nyaan laing mah lamun teu sieun dibui sigana pedog aing ngalabak teh kana tarangna. Kitu gegerendenganna Usman harita. Ngadon ambak-ambakan kanu eueuh jelemana. Ongkoh nya ari diteang kana kitu nama. Dulur ti pamajikan jeung anu jadi mitoha meuni eueuh pisan kanyaahna. Sakalian ku Usman dipentaan bako sarokoeun oge cukup nyebutkeun can meuli atawa bea. Komo dikumahaan duit atawa beas mah meuni lungas lengis, hayang api andel teu boga majarkeun teh papayahan teh. Nu matak pantes keur Usman rek ngewaeun oge ka dulur ti pamajikan jeung kamitohana. Lantaran eueuh pisan tulungna, eueuh pisan kasosialanana sigana teh rek barang hakan heung, rek henteu mangsa bodo asal aing wareg sorangan. Waktu Usman keur ngajejentul sorangan ditepas, urutak nyinoneng pamajikan Usman harita teh datang jalan ti dapur. Lorel silahna nonghol kana lawang kasampak Usman keur melenguk jeung ngalulungkut. Aya aku mapantes maneh jelema teh nya. Meni eueuh kagore jaganana pisan, gawe hulang jentul ngahurun balung ku tulang. Lain heug liar ka ditu kaos batur, da beuteung ku kurubukan mah moal ngadak-ngadak wareg ku nanggep tuur. Di deuleu-deuleu meuli siga nu butak pikiran teh. Kayaki mamatak ruksak diri sorangan. Hirup kari kulit jeung tulang we awak rengkung teu beda ti pepetek garing.
cek noneng sadatang-datang ngadon nyokelan pinapsul atuh pugu Usman mun cereng beungeutna semugeun kumaha nu kauninga para mitra noneng datang-datang ngadon nyokelan pinapsul atuh pugu Usman mun cereng harita beungeutna semugeun nah aing teh kudu kumaha sia koplok tuh yahana keur sia beuki lila asa beuki lancang ngomong jangjit salang apa bujur sia cerewen sia bawel dibiakeun ku sorangan yang ngecablak we hirup teh sia cek Usman bari mureleng kana beungeut noneng terek ngecablak kumaha da gableg salaki itu sarua jeung batur eueuh kaguam tema noneng bari ngabalieur mikeun beungeut rakatak baeud mun kuraweut nah aing teh kudu kumaha sia noneng ha kudu babado kudu rarampog kudu jadi garong aing teh angsa bodoh di dinya rek jadi naon-naon oge ai sakira kauntuk mah anu eta we ulah ngalulungkut wae di imah kawas teu boga uruseun we moal hade beuteung barudak lalempet na moal era moal batir lamun barudak jadi barusung lapar dah gandeng sia noneng cablok we sia di siksa sia ku aing ge cek Usman ngorejak nangtung halusnya rajeun rek ngareunceman kanu jadi pamajikan ku panyiksa lain ngareunceman ku perhiasan kawas pamajikan batur suri najis teuing aing mah kudu disiksa ku salaki make heulaanan da boga salaki teh lain hayang seueuh ku disiksa nyana-nyana pikeun mah najis teuing aing mah dikawin guru kitu patut beureun oge tema nyi noneng bari abeuh ka jero deui ngagebrukeun pantok dasar awe kucreuk sia cek Usman bari jero turun ngarawel ka meja disampaikeun dina siku-siku panyaweran geus kitu gidig init di barung ku Budi meuni jamotrot keuheul kanu jadi pamajikan harita Usman init na ti imah rek ngadon ulin ka ulut babaturanana sakolana waktu keur di SR kene maksudna rek minang saraya hayang milu usaha teka caturkeun di jalan Usman geus tepi kanu dituju kabeneran nu rek dianyangan nyampah keur luntang lantung di buruan pok Usman uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam geuning Usman ka mana euy nah jawe ka dieu geus heubeul hayang panggih syukur atuh maneh masih ngaku baraya euy ka jero atuh cek Badrun bari harita teh ngalacat unggah ka imah dituturkeun ku Usman gek dariuk dina kursi ditepas guprak Badrun nu wadah ududeun jeung bengsina sarta pok nyarita deui kumaha wae atuh man mani blengles euy abong kena geus beunghar ayeuna mah teu inget kan hitut-hitut ajan euy gih gue geus beunghar mah euy nu matak dewek jarang ka dieu gengan euy beunghar teh beunghar ku babenyit dewek mah temal Usman bari ngarongkong wadah ududeun tuluy nyieun sarokeun samalah diseuneuan kalepus udud meuni bangun anu ngeunah ongkohan ti isuk-isuk teu manggih udud pisan da puguh teu boga ina geus boga sabaraha hiji budak teh euy saeutik aya we ka 5 ka 6 mah euy yang masih kena dikandung hahaha risia aduh nah si selut meuni matak pikasirieun wae ngomong teh euy panyana dewek menyebutkeun kakara teh kakara boga hiji atawa 2 ari celek ketek geus tengah losinya aduh nah teh asup kabeh lain teh cek Badrun asa suka make seuri sagala lah asup kabeh mah henteu ngan asup kabeh si kenyul sia mending ngeureuyeuh keneh nyieun budak teh Usman nyeun budak eta marasa mau kahawe pemajikan saya sok jarakam euy barang dahar ti peuting dah jadi kabobong meureun beteung nanya sugan temal Usman ku ayeuna make daek seuri sagala teu samodel di imahna beurang peuting ukur bareuh pipi jamotrot ngadututut pamonyong-monyong jeung nu jadi pamajikan lain euy nu sabenerna maneh ka dieu teh naon man eta mah asa heubeul ti heubeul kakara nincak deui ka dieu euy cek Badrun bari neuteup ka Usman nu keur ngelepus udud bangun nu nikmat dah matak ngahaja yang panggih pokok penting nama euy atuh sajabati kitu rek ngadon ngaleungitkeun ka pusing we jeung ka susah dewek teh ari kieu maliar ti imah teu tingalian teh meni asa plungprong teu asa sarumpak teuing samode cicing di imah euy ari maneh eta didenge-denge ngan pusing jeung pusing we susah jeung susah mun can kadenge ngomongkeun urusan ka bunga dewek mah geus ngarasa bosen euy ngadengi maneh usik nyebutkeun susah perkara kasusah mah tong boro maneh sanajan dewek euy atawa nu sejen kasusah mah teu boleh aya euy waktos nasib